corona mah geus tadi jeung motoran daerah di dieu berarti dinya mah pusing. Teu lain kitu aya dokter. Lain dokter lah abi mah apa dinu berita lamun teu make masker corona kabeh. Ya teu make masker jadi motoran daerah di lieur. Teu lamun dokter wajar aya dokter lain. Geus aya mah sok dipake nih di kawang sok. Naon teh? Nya judul anu harita abi kecan gitu. Oh, oh. Colak tuh betina kita mah lucu gitu jadi ceritana. Aing gambaran aku mah gambaran. Aya abi kemana? Tos. Pas saya kumaha contohna Jadi lah. tarolak aya tarolak. Tarolak. Jadi si awewe teh bawa ka dukun ka Oh, dukun. cek asana. Hai. 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 Berarti Agus dukuna. Tah kita itu ceritana. Jadi bogoh we ka abi teh gitu. Lain anu bogona anu mana ieu teh bogona. Tah aya peran wanita gitu. Oh. Tengah abina ari hampurannya tah abi ngobrokeun ka kuyeui nya abina kemudian istri itu teh abi teh. Parugu. Sok aya rencana mah tah. Si aya rencana. Siana pernah. Suga. Nya poh mah. Aduh. Poh geus Poho. Di warung berarti tinggalin. Simpen di dia kok. Kakak kami dijawab. Kalau saya lontas. Sip. Pan kalau corona yang mana? Nuhun. Ah, naon gitu pendapatnya lah soal corona ya. Iya dia kumaha pegawaian juga libur. Iya, gampang sih memang di pemerintah. Jadi pemerintah teh kudu dituruti gitu. Enak ya lamun pemerintah misalkan teh ketatnya urang nanti anggar kudu saling antara pemerintah jeung ulah kudu saling ulah sampaikeun ka ayeuna ngakeun pemerintahnya ulah gitu kudu saling we sananya Saling naon cenah itu mah. Saling naon heula. sama nang cuma eta teh protokol kesehatan kudu teh kudu dituruti gitu. Oh iya teh. Tahu. Berbahaya atuh. Tapi ya bener mah hasilnya. Tak senang naon gampang diatur lah karena masalah kerjaan mah sederhana sih jadi teu paen diri bagi sami gitu jadi sing sabar aja Nah, aya open BO mah ya cuman kira pakai masker meureun. gampang bagi masker kaduana anu siga telebuk gitu gampang lah jadi kada salingnya mun masalah corona mah gitu jadi pemerintah anu saling mencintai tah gitu Jeung corona. jadi ulah saling salahkeun pemerintah mah ketat salah ya salah Eta pendapat saha eta teh? Agus. pendapat Bargas Oh, Bagas. Oh, aslina teh Bagas nya. Bargas Milo jadi gitu ya ulah ningalakeun kieu wah pemerintah salah jadi kudu saling Jadi si penting yakin. yakin lah sumpah saling gitu siap Ya Mang Ayeuna bisa lupa. Mang Guji eta tanyakeun ka Mang Bagas. jadi ulah hayang lompat ngawahan jadi kudu Kudu we. Lain kumaha di sapertikeun hayang lompat ngawan deui kumaha cenah? sok biji lompat labuh gitu labuhna Bisa lah boleh. Ayeuna lompat da bingung, aya ke lompat, bawa ke najol ka eta ngos-ngos. suka pos tugas teh ya dia asli Ya jadi ge jadi jieun film ya kumaha gambaranna eta teh. jadi kieu jadi tilu lah jadi itu model tek padepo rek dia saat tilu tak ditolak kita teh Aing jol ditolak we. henteu pertamana heula ceritana ditolak heula teh pertamana tah bogohna ka dukunna gitu Saha dukunna? abi Sajiga. eta mah gambaran era ieu mah punten jadi ulah tah misalkan teh jadi Lain. pokona di jampean sebenarnya di doan tapi nah itu teh jauh saya mah cinta ke mbah mun mbah teh mah dukun tadi bogoh ka dukun gitu nya abi pasti jadi dukun ayo itu bogoh tapi nya ngageblug-ngageblugnya tadi Sok ya. iklan Kumaha Agung kabayang teu? Cieu bingung. nya jadi mah itu udah kita bukan apa kita harus 5 episode bisa tadi kepunten ya harus katanya bisi Dukun cabul. Lain dukun cabul Mang Bagas teh kumaha? antum amin jadi itu ngajak lagi abi mundur gitu Murni dukun murni. yang ulah di dieu cendek gitu Jak itu aku mundur. dua nolon deui Bener. Jadi ibarat abi teh nyenak istri, nya jeung istri teh ka dukun gitu. nya tah misalkan teh jadi teh guyeuh teh boga kan teh hiji 2 3 tah hiji
cewek biasanya. Anu lati ular mana? Iya we bisa kita hiji waktu teh cewek ditaruh lah. Kunci cewek nanti. Heeh, tah aya hiji kata pihak ka-4 teh. Si dukun. Geus mending tanya henteu. Baturan misalkan mun bisa kita iya. Geus mending ka dukun tanya. Dukunna saha? Nah, abi. Bisa awe teh ku abi kasih makan. Tahu jadi dukun. Oh jadi abi mah ditolak. Kabeh nya kita bisa tanya. Ka dukun. Ka dukun, tah kan dukun teh kayak manjang di episode Anu salah. Anu salahna saha? tanya. Dukun berarti misalnya. Salah yakin maka Allah. Dengkeun da. Tah berarti anu yakin ka Allah teh ka bogo mah kitu. Berarti tak abi juga berubah itu cerita. Berarti ada. Lain sok goreng tungtungna kayak ku sorangan itu kumaha? Oh nya jadi kan kabeh pencerahan kabeh teh. Ieu baru dah tah contohnya yakin ka Allah mah di ka bogo geuning. Dinya mah sarala kabeh oge kitu kabeh teh carekan kabeh anu kusenal mah babu. Anjis. Kok? Mun aya naonan mah. Lain. Tanya moalnya. Ieu nya skripsi teh kesoranganeun ngeunahna teh nya. Ya moalnyaan gitu moalnya wah kabeh ge naon nah di dagon naon lah moalnyaan gitu. Tah ieu contoh mah kitu ceuk abi teh. Kalau Mending tukuran itu. di kamera ada sih. Teh tukuran abi jadi dukun. Tah mun kalau mencerak. Lamun ku jadi dukun jodohna beda deui. Jadi dua ditolak, dukun bertindak yang tua yang beranak. Gitu. Jadi gak teh abi nu Bibitnya unggul. ya sia. Jadi cinta ditolak dukun bertindak teh praktekna. Tapi kan tadi pun nama eta mah kudu aya peran wanita. Kan kayak ngadang-dangan. Ibaratna si eta si Agung tah awewena tah. Cisok kumaha? Agung awewena kumaha? Jadi Agung awewe. Alim terus abi mah hayang-hayangna anu jadi abi mau jadi dukun atuh aya nyaman. Kada ditangkep ku Adit atawa ku. Si Adik. Lain si Adik kenaon Lain. Ali mah kitu abi mah jadi dukun kayak abi jadi goji lah sok. Ali kayak gitu mah. Ayo mari praktekeun. Cing ieu mah sinetron kumaha? Ada apa soalnya bener iya kita teh Pancek lain bener bogo maksudnya jadi gitu. nya pacek gitu Tapi berarti. abi asli tajunnya abi ngeuki abi pengen ngobrol. Jadi judulna teh anu tadi nya. Iya mah aslinya. Abi teh heureuyan di ngobrolnya aya orang ado abi ngobrol kieu. Wah, tapi teu sok ieu mah mesti teh 50.000 mah bere. Tapi mah lain ieu. Main term kayak gitu, tapi cenah aku moal cik tong jawab abi. Ayo ka daekeun jadi asli. Asli naik mas serius. Abi teh ngobrol heureuyan. Sebelah cenah 50.000 tapi memang eta kumpul. Wah, 50.000 teh. oh. Itu atuh sama ieu mah permainan jadi main film minta mah kieu. Mak daeces ya. Ento atuh. Itu dah itu ge papaitan yang abi tapi cenah aku mah nyaman sama teh. Kumaha caritana ge kieu ngobrolkeun. Cinta ditolak dukun bertindak. Aing jual kana milik wae eta teh. Oh itu nah coba aku abi tuh. Apa eta cepet teh? Perjanjian ya 50 misalnya 50. Tah masalah itu nama rezeki ieu eta mah engke kumaha produser jeung saudara cepet teh. Siap. Mabok motor nang. Eta mah aya sehari asli. Para wanita mah aya we. Gampang tinggal urangnya. Gampang ya. Ya stepelati. Pantunan eueuh. Aduh namanya Nah, satu 1.2 koma. Oh, bala-bala kacihanjuang. Dan Nah, 1.2 koma. aing jadi artis aing kumaha ya teh. Tapi gampang adi data apaan. 1.2 koma pantunan. Eta kumaha kalapa? Aduh, kok abi jauh-jauh kali itu. Apa rek tandang lagi dia mah teu apa boraka tapi tombol. Abi teh sipar ininya, tapi eueuh tapi. Atuh kan main bola sekali tapi bukan kejo nya. Tah tanyakeun tah ieu tah. Sok Kalapa kalapa. naon? Kalapa nih, tombol di karetekan kacihanjuang eta teh. Kalapa kumaha? Ya tomat tuh. Tapi tadi mah kalapa ininya jieu asli. Sok kuan jadi ungkeun kacihanjuang. Tomat jeruk ieu. Ah berarti poe sama asli sama aya nu ieu tah ku dinya teu. Mana? Eta aya Wah, saya nu kieu mah Bang. Kalapa kok abi simpan dirinya tapi di pesenan tapi teh kalapa setengah doakan dirinya madar mawa Udah perasaan di dia nu pesen lagi. kan tapi abi disimpan di jauh kalapa teh kumaha? Ieu mah Aduh.
Mas saya sok kada-kada kopi itu. Iya kalau gitu. Baturan mah sok Enggak lah. Tapi kan ada tak apa, tadi nya kalah simpen jauh. Nggak mungkin kok enak ya pokoknya jadi baru mah ngajung dia pasti Bisa. dia nanti. Tapi tinggal ya lah sok dia tahu kenapa tuh. sok ngerakeun wae tuh. Oh gitu pola ada bogan mah kira 10.000. Eta, kira Nggak mungkin. ti anyuan tadi ieu abi anak kalapa. Ayo mah Aweun. Asli. Lain eta tadi nama orang teh disimpan di ditu di lapak. Oh, Saya kali itu. Ini gorengan motor. Besok diungkeun enak kieu. Tapi abi di jauh-jauh Cianjuang anak kalapa kan. Oh, PPO di Cianjuang. Oh, di lapak disimpan oke naon teh di lapak dieu. Tapi dia abi Tinggal kakak itu masa anu kalapa teh saha? Kalau anu kalapa teh oh iPhone ayo ngomong kalapa. Aneh ulang-ulang si anu batu ali. Berak atuh cara atuh siga batu tuh. Ieu masyarakat susah mah loba pasar rusak kabeh. Nah dinya mah ulang-ulang itu siga anu batu ali. Ah poek dinya mah dia hampura aja nya poek dinya mah asli mah poek. Oleh he mah. Mendingan dikubur dia kan hampura bisa Emang ngomile. Tiga nu ieu wae. oh si kana mah corona malah kira salah ngomong wae. tah. Ieu kan pulang mah Ngomong teh ka mana karep kasah ngomong. So eta teh di masker. Kumaha lain. Dong begitu. Aduh. Lain si kana duduk corona sama. Soalnya tadi masker ah, ulang-ulang tadi Tadi masker. teuing Eta hitam dia gitu. mah. Cek abi ge kena ulang ah geus lieu. Asli ya. Iya, Soalnya dia dia dirinya juga nu aja. ulang-ulang lain gitu. Eta tadi masker. Serius itu sih Anu ieu wae. cek ge entah ulang-ulang. Anu ulang-ulang Mah mah ulang-ulang teh naon loba pikir. Ulang-ulang. Tiga corona. Lamun nu ngaulang lain lamun nu ngaulang corona. Soalnya kan aya Ya, nyata. urang mah teh kabeuli hutang bayareun maksudna naon? Justru ayeuna make kopi kudu make masker. Eta Emang halu ulang-ulang. Aduh. dia lain ngabela ieu jadi dinya mah gipung ieu mah hampura bisa Soda, ieu teh ngaulang teh naon loba hutang, loba pemikiran bayareun. motor naon jadi lah wah pada gua jadi abi sok hayang nulukeun ieu lah Lain gitu ieu mah. Iya pikiran gitu. Kumaha ya? Jadi Ayeuna daripada Lain, corona karunya bising dia ada. Bisi panas tarurun we. jadi boga babaturan teh aneh ulang-ulang jadi paru gua lain aneh loba naon deui gitu Loba pikiran cing jangan atuh era Corona, batur atuh corona. teh aku ieu ya awena 5 Biasanya kami anak-anak kita pusing. tong Urang mah ulang-ulang teh lain corona. wajar lah sih Hutang, loba beda pendapat bayareun. ieu mah gitu Dina corona kumaha. ke istighfar geus nya masuk salah paham ini masuk corona lain corona Era terus lagi dulu ya namanya jadi aku udah bingung ngomong gitu mas namanya jadi singkat cerita ulang-ulang lieur awal itu loba tuh juga ngajak rame wae maksudna naon. atuh bawa bata atuh Udah bingung, kira pusing tapi ulah kita corona tuh jadi gitu bisa begini banyak tekan ada lieur bermal apa udah corona. Yang ngulang teh loba hutang, loba bayareun. oh benar tah nanti kita pendengar benar diulang ulah maka sudon jadi jelema mah sudon ulah enak itu bating bujeun ulang teh bating mikiran leungit naon bating leungit naon Loba hutang ieu corona. sarua arah ini sarua ini cuma pikiran teh arah Untuk bisa sabar kene emosi. tapi geus sarua aja teh arah pikiran tapi ulang lah kitu jangan hampura beji oke mafi arah bujeun ulang-ulang jadi kabina Urang mah corona teh ieu cara di masker lamun bener orang corona pasti orang oke di bawa KRE situ tuh tinggal diulang-ulang sarua jadi juga urang. sarwana mana namanya berarti po pantas Urang mah loba pikiran Lain gitulah. Urang ge sarua bawa pikiran. ya kata ini sempurna tuh si itu sarua ulang-ulang benang corona so sarua sarua pasti mana mah ada Dan gitu lah. Saya dan gitu. Sarua. Sarua di orang dianggap corona. iya deh itu berarti daerah ieu teh berarti kumarane berarti lain maksudna Lain tuh gitu. urang mah ngahulang teh asli iya mah loba parah pikiran ieu. loba hutang
itu zona merah ditambah dia pakai masker susah berarti corona ya ulang-ulang ya. Poe Lain pakai masker pan enak masker kudu dibeli. atuh udah gratis murah cik urang mah geus bisa ge masker atuh gampang bisa diatur masker mah tuh. Berarti di zaman geus motor-motoran daerah di ieu berarti. Lain gitu Berarti misi mah yang ngaribut geus ngaribut lah. Dari mana? Geus ngaribut teh kabeh jadi kagok lieur. Keur malah lieur pusing. cerita ya. Baik itu kalinya sarua ieu ge sarua kabeh. Ulang-ulang berarti corona sarua. Sarua berarti. Tanya didinya corona. Corona dirinya nya. Urang ngahulang mah nya. Geus corona mah geus tadi jeung motoran daerah di dieu berarti dinya mah pusing. Teu lain gitu aya dokter. Lain dokter lah, abi mah apa di nu berita lamun teu make masker corona kabeh. Ieu teh make masker jadi motoran daerah di lieur. Ya lamun aya dokter wajar aya dokter lain. Geus aya ya mah sok dipake di sawang sok. Didinya pemawas. Apa tah? Dengan masker tah. Didinya Iya pakai masker tah. lain dokter pemawas. Tah corona oge. Itu teu ieu teu. Tah eta corona oge vaksin we kabeh. Ieu contoh terbaik mah ieu. Ada dokter, motoran. Ieu mah rek motoran ieu mah. Arina. Sok enak. Geus lah. Geus jangan Lain corona. jika mau ngajak wae didinya mah Corona eta kudu pake ieu tah. Itu jadi rame. Ieu mah ngobrokeun corona, nah jadi rame ieu mah kieu urang. lain kada di masker pina ku dokter lain nah. Lain dokter, jadi ieu mah kan di daerah ieu teh kan zona merah. Sok silih hargaan. Itu unggul. Emang hargaan, tapi ngahulang ge lain ngahulang butuh corona. Heuda. Gejala corona teh nanti ngulang. Amun dokter wajar ngomong Ya gitu. bari anting gede siga vokalis lain. Vokalis mungkin bapak vokalis teu masih pugu. Di dieu lah tong hareuleuy lah nanya, geus saya nama misalnya teh. Mun rek kada dia kudu make masker geus tutup lah. Di pugu Lain gitu. temeuna pang nama itu udah disebut corona. Beda temeuna lain. Ada dipariksa mah. Anu ngeuna mah atuh nasi padang ngeuna, dinya mah lieur. Enak pusing. Poe geus lieur lah. Balik. Naon asa parugu ieu asa ngalieur ieu. Corona sih corona. Motor orang tong dibawa. Motor saya ieu. Motor orang. Urang teh make motor ieu apa aku ieu tadi tah gambarna kita. Corona sih corona. Ieu mah asikeun ngajak ribut bener nya ieu mah. Motor orang saja. Motor urang itu geus motor urang geus. Sieun motor urang. Lain, ieu mah motor di dieu. Berarti motor ieu nu urang atuh. Corona. Berarti motor ieu nu urang. Itu motor siapa nu paling ieu? Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Itu air boga paamok motor na maksudna. Cek maling mah. Hampura, Ya kuncina. Pilih pada deui mah magawe. hampura. Tah motor di dinya mah. Nya hampura lah ieu geus hilap manana ge atuh di sok Lain masalah ku hilap ieu. anu kada amok. Lain hampura aya rasana make motor. Panik ya. Rolling. Ya, selamat Anda kena prank. Mantap. Mantap. Oke. Tong hilap dicubrek. Ampura beli aya nu ieu. Bila ya kata-kata nu ieu mah cuman prank belaka. Oke? Oke guys, Oke. ini ya rekan-rekan kalau ada kata-kata yang enggak ini cuma prank Tong hilap di and comment. Sip. Channel kami tim ngador. Sip. Yap. Oke, are you ready? Let's get it. Oke. Artinya